Ketebak angin gaya bodan. Waalaikumsalam. Kenaon euy? Ngadaung we kieu urang mah. Atuh aing ngadaung mah ngeunah bari udud. Teu ngeunah lah, kapan cek dokter ge nah ngaruksa kasehatan udud teh euy. Halus atuh euy. Tadi nama urang teh mawa udud nawaran udud boga rokok mahal ya. Mana? Pancena teu ngeunah ududna ge. Teu ngeunah so teh lamun digayem euy. Ya, orang nempo dina internet. Aing ngaran-ngaran kasenian Sunda teh loba tina akronim, Loba kumaha teh? atawa tina singkatan. Ya. Samodel lapidut. Lapidut naon lapidut naon? Lapidut teh lawak, kacapi, dangdut. Tuluy doger. Doger naon doger? Doger teh cek dina internet ya nya. Ngadog-dog anu beger. Ya benernya. Naon deui? Tuluy aya deui ya. Tarling cenah. Naon tarling? Tarling teh gitar jeung suling. Oh nya. Cik amun bener. tardan? Tardan. Heeh. Cik juang keangan heula nya. Cik so Tardan apa? Eueuh tardan mah. Aya. Wah, eueuh ieu dina internet. Aya apal tardan? Naon ai tardan? Gitar jeung munding edan. Hujan. Assalamualaikum Kang Ujang. Salam. Aduh, Gimana lu? tiris dah pas ngaronda tah. Tiris. Loba maling ya nama jadi kudu ngaronda. Ayo nama badog teh mancaura di mana-mana nereangan sesuap nasi. Tiris tuh ge jaket tinggalin euy. Ya, ngomong ke jaketnya. Orang boga jaket kulit modis asli pokoknya nama ya. Wah, halus kan jaket kurang di imah. Asli lain. Teuing. Teu apal cara ngabedakeun kitu. Teu. Hayang apal. Kumaha? Ya cara ngabedakeun jaket kulit asli jeung palsu nanya. Heeh. Tah si jaket teh lamun si jaket dicocok ku reungit tuluy bentol tah eta jaket kulit asli. Ya. Sorangan apal si David Beckham. Apal atuh si David Beckham mah pemain bola. Heeh, apal tadi. Jigana buka usaha ieu euy mendunia. Hanteu si David Beckham mah main bola bae. Wah, bodoh maneh mah. Ih, nah bodoh ka urang. Si David Beckham teh buka usaha mendunia, Usaha naon? usaha pengobatan. Pengobatan naon? Kamari urang dikawali. Heeh. Lempok lang Ya. menerima pengobatan Beckham. Heeh nya euy. Naon ieu? Ku zaman ayeuna kitu, ku zaman lobana kajahatan, duit ketika dipalsukeun ayeuna mah. Ayeuna mah zaman segala hese tuh dah. Heuh kapan ku zaman loba badog teh ayeuna mah. Udah hese. Udah duit hese Kapan naon eta segala hese. Baru merajalela aya mah semakin di depan pokona. garomanya. Heuh garong mah ayeuna Ya. mah. Ngomong-ngomong duit palsu. Heeh. Sorangan apal tuh cara ngabedakeun duit palsu. Apal atuh eta mah da aya pembelajaran nanti pamarentah nu kitu mah atuh. Kumaha cik? Sorangan boga teu duitna. Wah, boga atuh urang Cik geus sok mah. kumaha. Duit yo. Anjir si eta loba duitna euy. Abi ladang jaket. Yang jaket cik sok kumaha. Cara ngabedakeun kieu yo. Diraba, dilihat, Lihat diterawang. Gitu eta mah geus ngabedakeun. biasa atuh. Eta Kumaha mah kitu aya deui cara aya kitu. deui cara ngabedakeun duit asli atawa palsu teh. Ye Kumaha? kadiekeun. Ieu duit Heeh. dilipat Heeh. sina simetri. Dilipat. Heeh. Nah, Nya. geus dilipat dipek-prek.
Prek. Tesing. Heeh. Tah geus dipek rek dibuka. Heeh. Lamun ieu kacamatana peupeus, Heeh. tah eta duit palsu. Hah?